jelas si ada mah heureuy Berlin kamari jualan mah jualan gini kumpul heureuy rasa hate dinyaankeun da urang mah keur naon atuh urang kawe atuh burung. Ieu geus beda deui awena. Astagfirullahaladzim Pario gara-gara Jadi Walid. itu mah astagfirullahaladzim itu mah kahayang ownerna. Apa lu nu paling setia mah? Ya maksudnya itu mah kahoyong owner jadi kieu Berlin jadi di suatu dagang teh kudu aya gini Eueuh pagawean cek ti dituna kudu suap-suapan eueuh. kieu Lin jadi model cepat. Astagfirullahaladzim mesti ya. Lin dangukan sekedap. Jadi kan owner teh tadi sok ekspresi aktingnya sangkan penonton teh rame gitu niat urang ayeuna memanas anu jadi anu dipikahayang ku urang henteu maksud kadinya Nya geus abi isukan erek muka karyawan saha rek jadi karyawan abi urang pod. Rek emprod bae urang. rek emprod jeung karyawan metodenya karyawan anjing nah entong tong kitu wae atuh Lin maksudna ulah engewa Ge suap-suapan urang ge rek emprod. Jeung karyawan. nyantong kitu oge atuh sok lieur nya mun misalkan dirinya muka Isukan urang erek muka karyawan pokona mah saha nu rek gawe jeung urang sok. nya karyawan teh karyawan naon heula Gawe urang rek muka usaha. usaha naon Loba. heuh sok maksudna kan karyawan ulah loba teuing Nya 500 siki nya 500 enclom lah. karyawanna dua we si Iki jeung si Dudung geus we sakitu Aji lu nomor hiji. nya ajeng AA Dembung. anjing goblok lah make embung Didinya oge geus suap-suapan jeung karyawan. eta mah Pario ditah Pario tah aya di dieu Pario oge tah eta Pario ngabret ID dieu tah titah Pario konsep Pario eta mah Nya ieu ge abi ge arek emprod jeung karyawan. adi dinya aya konsep emprot eueuh di perdagangan pelaku rek dagang beri entoda na moal aya goblok Arek diayakeun. udah aku rek moal anu lah jom rek kakalain meuli lah celeupeuk we keur nonton Nya dagangna dagang naon heula? dagang anjing Dagang sutra, pan kudu jeung praktek. anjing geus mah ai kamu mah jadi gereng sengki da baheula mah teu nyarios anu ka mana-mana nyarios teh Ya kan kamu nu mulai. mah resep kene beli nu baheula sih jadi cicing lemah lembut kadang Alim, nyata geus dikecewakeun abi teh. nya maksudna kecewana sebelah mana Lin Geus teu kaitung. Ieu hiji. Pario mah bener Pak jelaskeun Pak kira Ieu dua. cicing heula jelaskeun ku Pario ieu nu ngatur konsep Pario di ditu nya Ieu tilu. aya nya aya Paji ding dong Paji ding dong aya gitu onyok wae celina Atah ieu tah Pario na aya di dieu anu konsep semua ini kemarin dibahasain Sultan Pario nek kadenge penjelasan di Pario Aku juga udah berteman sama Pario mah. hah Aku juga udah berteman sama Pario mah. nya maksana anu konsep teh eta lain dina hate urang lain Enggak susah ini mah, masalahnya hati. nya masalahna hati sok ayeuna kamu bisa Pak Haji Asep nya nyarios ka abinya ye cenah jilun yeun onar kieu Pak Asep Karawang nu nyarios naon jilun koplok sakenyat koplok top up 50.000 bisa pake nyotan di Berlin rek mamanas aing moal aya misalkan aku mage Berlin mau daekeun ka aki-aki anjing ciga jolang gitu mah tuh ini bengetan ciga jolang itu yang ke Berlin Kenapa kamu? cipuk anjing rasana ge aya di cipok ku aki-aki mah koplok tarasi ulah ngamak aing topi ku aing dibeulem Bekeun. Tah. Aing jauh-jauh meuli topi ieu wayahna ku aing dibeulem ayeuna keneh tah. Belum sok. Sok aing mah yakin korek aing deulekeun. Sok.
Jadi ya, aing topi ku aing ke mana aing jauh-jauh meuli topi aing nyonol. Wah. Aing belum ku aing teh ieu aing pibikeun naik di giveaway-keun ka viewer aya sarua topi ieu pek mere aing info. Ya udah kasih ke Ajirun. Ya si Julun huluna gede mau asup koplok. Mau topi aing. Mau asup anjing huluna ge. Awalnya gambarkan kapal Pak Jilun ngambek. Ya moal. Begitu patut pas ukur hayang kapuji hayang dipikanya aku si Berlin. Bentar-bentar permen karet. Lah, naon nyogok ka aing mere TU diblokir ku aing kana Jirun. Nah, ku aing di unfollow pancekeun bohong tadi unfollow tah ku aing tah. Masalah dagang jadi loba permasalahan kieu aing mah dagang mah gimmick. Terus ke aku gimmick. Nya henteu ira gimmick jeung Berlin urang sok. Serius. Eta de eman bebere beta naon ngungkapkeun naon aya ngungkapkeun anjing mun perasaan. Si Salman kemarin video call aku. Aduh teuing video call ku karbit mah nyari hate aing. Mati denge. Ngadenge aing. Aing meningkat jeung si Salman padu leuting bebeungetan juga kabentar gelap ke penting anjing si Jilun ulah tanpa laga kacamata Sama hidung. Ajirun gak boleh. Legek jelemana make kacamata hidung make lakan nanawanan PK diajak PK mung. Sama si Kancil boleh. Si kancil opat lot setiap berapa bogohan jeung pulpen. Lieur. Opera budak naon? Oh berarti kamu tidak sayang sama aku. Tong sok ngomong-ngomong di sosial media, orang masuk jelaskeun langsung video call ngomong lain video call telepon. Tong sok dina sosial media lah ngewa pajarkeun urang naon-naon. Oh udah sayang cukup tahu sih. Aing gak sayang ki Ai biar ngomong tuh sayang. Teu sayang nah, mulai mana ngomong ke sayang sok nyari siapa nyokelan kesalahan eueuh. Together Pak Jilun. Blok together. Blokeun ciki anjing ngelieur liwat wae blokir lah ciki lah tuman. Oh kamu udah gak sayang. Ti Jilun. Teh Stefani atah di dia awewe nu kasabriji ya di dia. Urang mah lain jelema kitu lin, urang mah lain jelema tukang ngaharikeun hati awewe demi Allah aing naon da aing goreng patut tiru. Ai Stefani saha tuh? Hah? Stefani teh saha? Umi. Umi. Nya maksudna panggilanna Umi gitu. Umi teh berarti Inung. Umi Abi. Inung. Awas rada keceplosan. Nya maksudna Umi teh lain berarti Umi urang Umi, Inung, Ma, Inung. Ma papa. Inung koplok. Umi Abi. Maksudna Inung, Umi teh lain maksudna intina lain urang panggil kanyaan urang lain. Geus keceplosan gitu. Selain ceplosan hulu anjing juga legend. Pak Jilun together. Mario, Jadi arek kaditu ka dieu wae teh. aing geus jengkel, ini sakapa pemikiran dirinya aing teu kabejaan tarang. Adirinya hayangna naon sih sok urang mah ridho ngadengikeun. Da urang teh rek setia da di dinya na kaditu ka dieu mah kumaha nya? Lin dengekeun aya nu ngaran PK jelema viewer neangan kasalahan, rekodan loba. Jadi anu katinggal ku Berlin teh eta rekodanana da urang mah saeutik. Misalkan saeutik gede urang hayang tepikeun ka ngeusan yang kamu eueuh. Tapi itu kamu mau nemuin Stefani ke Bandung. Heupan urang teh babaturan mun hayang panggih. Tapi Prud, Nya eta mah mun aing di imahnya kumaha engke aya urangna. cukup tahu bye. Ye, heureuy atuh kali ieu aing. Bye. Liar, heureuy atuh heureuy asup liar kamu ih. Rek op. Heureuy atuh. Wow. Sok kieu ayeuna nya. Di mana posisi ayeuna? Ajeng pasien amang. Da dia pasien terus nelpon. Di Malaysia. Dia di Sukabumi aya di Cianjur di Malaysia. Anu di Sukabumi salah jelema deui wae ye. Ya maksudna biar di Salah Cianjur. deui wae nu ada Sukabumi saha? Dia di Tangerang, cenah ieu di Cianjur. Anu rasa di mana? Eueuh nu ngomong orang Tangerang. Ya maksudna ke ajeng jeung pasien amang.
Pasien mang kesapaleun bumi abi. Ya sok ada Wios diantar ku pasien silaturahmi we Wios. Entong. Hah? Urang. Moal. Oh baik geus atuh. Berarti urang mah cinta sosial media berarti gitu nya. Cinta monyet. Anjing ngari-ngari unggul hate barudak lah. Geus pabedaran geus sampe dia. Bener ya. Selain jodoh urang sih. Karena jodoh kamu banyak. Yang sudah menikmatin kamu itu banyak. Masa aku jadi kebagian sisanya doang? Yang menikmatin cuma istri aku aja Lin, gak ada orang yang lain. Itu yang suap-suapan, itu si Dea. Si Dea tanya ke si Dea pernah tuh dia lagi gigir ke urang gitu sok DM kemana? Nah, si Dea anu nge-DM ke Abi. Asup puluna hungkul teu tulus. Dibedoa deui dah, urang ge inget sorangan. Helmna hungkul kaburina buja, kabur digurairkeun buja. Berarti nu si Dea leutik liangna. Kawan, Anu si Dea leutik liangna. Ayo nanti kampotkeun. ompet. Apa tuh tek-tek dia? Liang tek-tek dia. Aku jujur kasih dia mah dulu zaman sabar emang jujur pernahnya, tapi itu mah dulu wah udah beberapa tahun. Udah emprut. Ya udah jujur aja aku mah daripada bohong. Gimana rasanya? Wah nano manis asam asin. Aya asa aya wajibannya. Jadi cilili. Oh gitu. Itu Berlin mohong atau tahu cuma mantan cinta monyet, cuma pegang tangan cium kening udah sampai situ nggak lebih. Udah cukup tahu sih. Enggak sih Berlin, aku mah orangnya gini kalau misalkan udah ngobrol. Ya aku mah udah biasa pembekasan guys, satu orang satu mawar. Kalau misalkan abinya di sosial media yang deket yang cewek, kalau misalkan sudah ketemu aku mah ngahuleng terlalu aneh. Gitu. Telepon lu, naon mau juga orang lu. Hah? Oh lain Mang Dede. Mang Dede itu salah. Non guys. Naon Dek? Halo? Kan diangkat koplo kalau halawat aing subuh. Halo? Saha, encan kayak kurang dicokot ayeuna. Encan kayak orang tanyakeun heula. Heeh. Kasaha cing teh ke aing bisa lain ka aing. Aku bener kamu maaf ya. Bosku, maafin bener. Kasahat. Aya. Kak. Kayi. Ih, Kasahat. Abid. Bakong surat ka aing anjing. Nges Abi mah nges paling bener selingkuhan anjing si Abid. Amang Ridwan lah. Dangus mah. Urang siri izinannya baik. Amar ayeuna mah rada dijarakan yang kamu soalkan bisi pi omongan gitu ya izin. Ya, soalnya kamu udah suap-suapan, udah enak-enakan. Nya teu naon aya bareng sareng si Abid banget. Kamu kemarin apa maksudnya? Maksudna Banyak yang jangan motong pembicaraan dulu. Jangan motong pembicaraan. Banyak yang nge-record nge-DM ke aku, Basreng bau Berlin. Maksudnya apa? Maksud Basreng bau Berlin itu kan gini ya, maksudnya biar rame, biar aku itu penonton itu rame. Oh berarti ada Emang Berlin. kamu punya aku bau kurang wangi apa? Dibilang bau Basreng. Kemarin pas mana ngangguapkeun basreng. Emang ngomong bau Berlin gitu orang? Emang bau Berlin. Bau Berlin. Itu masak itu harum. Seberapa? Jadi puter videona. Ayo ngomong gitu. Pas ngigam basreng anu merangan gue. Bau Berlin cenah. Basreng anu merangan gue. Tunggu. Bisa soalkeun jadi.
si Berlin. Anjing eta nu ngarikon baragong pisan cina kitu nama ulah dirikon teu koplok ya omongan mah. Daing mah teh mah heureuy. Nah, bau si Berlin. Punya aku nggak wangi. Aku mah heureuy yang supaya rame, maksudnya supaya berarti kata-kata Berlin teh bakal aya ya Berlin teh bakal hadir gitu supaya ngaramekeun masa mah. Tak loba nu ngateg ke abi. Obatin CCTV-nya. Anjing. Itu kayak Sekali mah. maksana aya nu mau eta mah ulah di- Nyalahkan batur dari mana rekodna lain sesaha. Lain batur di mana nge-record lagi. Tukang basrengna langsung. Bau Berlin cenah.